talain iroda akibat parenta surga jeung neraka akibat iroda wujud jeung henteu sabab kitu makhluk wajib ikhtiarna jabariyah nu ngaweukeun ikhtiarna ari tekadna jariyah nu ngakukeun mun akur jeung rencana maruk ngabakan mun teu akur eta mah menang pangeran tandana makhluk teu bisa ngikhtiar bina ikhtilafna pukurna jariyah saperti ikhtilaf pukur qadariyah ari tekad ahlussunnah wal jamaah digoreng eta kabeh tapak Allah wa kullu syai'in bil qadari wal qadar wa kullu maqdurin fama anhul makar sakur perkara ku qadar jeung ku qadar barang anu dikodarkeun moal